Keo, ơi, dia lagi. Nggak dia. Natoy. Mau ini sama yuk. Nonton ke sawah panas begitu. Ih, atuh kurang nang lagi itu aing kebal ke sawah yuk, hayang is. Itu. Ayo. Woi, tuh. Pedah ya tuh. Segan bae kedeng urang balik ieu pedah aya kenehnya. Nonton sia. Kapake ieu jeung adi aing. Ieu urang kedeng ieu. Patur sia mah. Ajeun lah. Si bagus tanya. Ieu jeung adi aing. Ulah cel. Mantuy. Butuh aing puri jasa yuk, lapar. Aing pergi bae mah nanya jamunya. Aduh aing kumaha tuh? Dong. Itu bapak sia tuh meureun jeung jaung tuh, jeung si ompong. Sia ditu bae. Meureun nya. Sia ditu bae lah. Emang lapar yuk. Eta bapak aing nya. Korek-korek teuing eta. Aing ditanya ge cedak nembalan. Pak. Si bapak ku torek-torek teuing. Tadi digerokeun ku boncel di ditu. Cedakeun ditembalan. Waalaikumsalam. Boncel ku naon kurang gitu belikan yang jasa enak man. Tadi boncel ngagerokeun bapak di ditu. Mun ditorek-torek teuing bapak boncel ngagerokeun ge cedak ditembalan. Itu deui cacolokan di tengah sawah naon sih? Bapak kan ngobrol tah jeung ompong jeung jaung keur ngabahas ieu sawah nu kamari bapak nu dijual teh ka lurah itu kampung sebelah. Aju boncel lain naon tuh ka di Tagala? Pugus tadi boncel diajak si Entoy ka dieu. Aju nyana di jembatan cenah ge peri beuteung. Duh boncel geus we lelompangan di dieu. Aya bapak di dieu. Puri beuteung heula eta si Entoy. Mang Jaung. Nah, Maning urang ngeueum yuk di ditu disusukan. hah? Emang na aing kebong, Itu Mang Jaung maksudna ngojay. Oh, ngojay. Mantep oge cokos na ceul mun ngojay. Bener ya mantep ya mengenang masa kecil ya. Ai sia dikong lah. Kalau batan anak aing bae ngajakeun itu kudu bae. Seru Pak RT. Geus mending urang ngojay bae yuk abehan lah. Urang mengenang masa kecil urang. Oke, hayo siap. Heula sia. Pira aku aing RT ngeueum susukan. Watuh ka ajeun teh. Mengenang masa kecil. Atuh geus kira teh lah. Ngambang nyusul. Ayo, siap. Berangkat. Ada cel. Oh, Lelep sia. mal. Jadi bete nah. Ini seru ya. Woi, cel. Man, Urang ngojaynya di mana? di ditu tuh Mang. Coba lain tahan teu. Itu lah. Kunaon? Naon? Ayo geus jadikeun. Ayo jadikeun. Wah, airnya jernih. Tuh, kayak mau cerita nih budak aing tina di sorangan bae. Kira ku aing di sorangan bae nyampe ka burit. Moal teh meureun. Enggak aing ke ditu ya. Dengan nyelo-nyelo aing itu budak ngareueum. Yakin lo nu aja. Duh, tak budak. Di marana di ngojain aing. Teu nyaho tempat ngojain di mana. Di ditu apanya? Yang ditu belah. Yo, Mang. Iya. Wah, yakin cel ngojainnya di dieu. Yakin atuh. Kau boleh tahan teu? Teu. Om, ini ngojainnya om. Weh, mantap ya, China jernih ya. Ayo terus yuk. Ayo orang ngojek yuk. Ayo, aing buka baju lah. Mang, Mengenang urang mau masa buka kecil. baju, Mang. Hah? Urang mau buka baju. Oh, tuh ayo aing buka filter lah. Tilanya. Ayo, sela. Bismillahirrahmanirrahim. Mun mantap ya. Ngojay euy.
turun tuh ya. Lah. Jero aduh aing. Coba. Ya turun. Boy, mau turun. Entok. Ah, kerja. Tahun mana? Apa tuh? Jero aja. Aduh. Aing mandek tadlug dia dah aduh. Del. Oi, Bapak mana ka mana? ya kok ya man. Ya teh RT aing mangaroja iman teu. Ayo, mana RT? Teh. Yang RT tangan. Eong ngadurak lah. Nah, naik jasa tis euy. Tuh, RT tuh datang ka dieu, anu duburkeun. Aduh, beneran gara rupak di dieu. Tinggal emang kita dirinya cai kotor. Ah, itu. Ajakan bapak mana ajakan. Ayo kok turun deh. Bapak mau mutong gila. Payah lah. Aing. Ya betul pun jasa yuk. Ayo udah jadi tuan di kising gitu. Ah, udah amat lah. Bawa aing kising aing. Kayaknya nah, kita aing mau jadi cepat aing. Waduh, kita aing udah asa nih. Aduh. Ih, panggung mah. Aduh, buat aing. Saya kan mau ajaib aing. Allahu Akbar. Anu itu kita jauh bang. Wah, konyol tuh. Ayo, Haicel, udah gel. Emang dong. Wah, siapa lu yak ya? Kebenaran si Raga kena. Ayo, woi. Tolong. Kurang itu. Dua. Ikan ngojai malah kangising. Untung tuh kacekal siya kau kita sia. Anu kan susah ngojain Asia. Sia karasa kita. Woi, budak Aisyah kenal, budak mending dia ayam gitu, dia kejeburkeun ke cai. Pak RT tah. Nyana nu salah RT. Ang gento. Aing keur ngeunah-ngeunahan ngojai diisingan di jana. Bener Tah? tak? Ada palit. Benar. Oh. Saya eta bener omongan budak toy. Oh, panes kuat. Geus lah, geus sepotaina tuh. Aisyah naonan di tuh kenyaho baturkeun ngeunah-ngeunah ngeuem niis. Ngisi. Ayo rambut RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pemeran budak Malamping rek merenyaho kasadayana bahwa di episode Mang Ali Ngangon B mungkin kami tidak bisa melanjut dikarenakan posisi Mang Alinya ada kegiatan kerja dan kemungkinan Mang Ali pun kerjanya tidak bisa pulang sehari ataupun 2 kali. Dan jangan lupa juga ya buat semuanya bantu kami untuk berkarya, bantu support, subscribe, like, and comment. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.